Tapi eta juga ngareng kenek. Jeung gerakan teh awal-awal mah memang kata bisa teratur gitu. Tapi katompernakeun mah bet aya gilek, aya kelid, aya gulipek gitu, aya pengabaran. Cerita percis kawas ahli Jaipong. Heran sim kuring oge. Eta gerak panangana lajeng nurut nincak wirahmana gitunya. Heran eta. Tapi cek batur mah eta kasurupan eta teh. Supados wargi-wargi Mang Ayi tiasa tetep menonton video nostalgia anu lucu sareng pikasirieun, pasian subscribe sareng like dina video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Ayi channel. Mudah-mudahan wargi Mang Ayi di mana we ayana cing dipaparin panjang yuswa bari sehat, jeung bari rezekina raharja dunya rawuh akhiratna. Dina video anu ieu Mang Ayi baris mintonkeun hiji kajadian atanapi ngemut-ngemut atanapi nostalgia gitunya. Tah anger we nostalgia gitu. Da memang carita-carita anu kapengker sok sakumaha peurihna oge upami di carioskeun dipagondemkeun dina dinten ieu nya nu puluhan tahun kapengker bakal aya anu pikasirieun kieu tah. Hal eta anu aya dina video-video Mang Ayi kitu nya. Tapi sateu acana omat paparin heula subscribe supaya sopados Mang Ayina sumanget dina ngadamel video-video anu mudah-mudahan oge ngahibur ka wargi Mang Ayi di mana we ayana. Di subscribe sareng di like oge gitu tah. Jejer carios dina video anu ieu aya kaitanna oge sareng video-video anu kamari nya. Tah nyarioskeun lingkung seni atanapi kesenian-kesenian anu minton di lemburan. Tah aya kiriningan, aya lajeng di aya naon namina teh degung, aya jaipong gitunya. Tah minangka kembang tina jaipong gitunya da katompernakeun nuansa-nuansa musik teh memang berkembang gitu tah. Katompernakeun anu in di masyarakat teh nyaeta elektun atanapi organ tunggal. Nah, tapi organ tunggal eta nya memang osok dikolaborasi sareng dielaborasi sareng seni-seni anu sejena kitu nya. Di antawisna upami di Tatar Sunda mah nya sareng jaipong. Jaipong pan rawaseun di jogedanana teh kitu nya. Da bet di lembur-lembur anu sejen oge sapertos di Jawa. Ayeuna lahirna aya kentrung, lahirna aya koplo. Eta teh memang wirahma jaipong dasarna mah. Upami dina koplo mah kendangna teh aya sababaraha hiji, upami dina jaipong mah pan cekap ku 3 we kitunya. Kulanter aya kenang indung gitu tah. Sakitu ge tapi anu ngahasilkeun sorak sababaraha puluh variasi gitunya. Eta hebatna kenang Sunda. Kaasup lagu-laguna. Lagu-laguna memang dina organ-organ tunggal gitunya. Eta teh sok nyoko kana lagu-lagu nya naon wae warna lagu warna atanapi genre lagu naon wae eta teh gitunya. Aya genre band gitunya tiasa dimainkeun da eta mah pan sistemna komputer. Tapi eta teh mahabuna teh di antawis tahun 85 katompernakeun gitunya. Tah aya lagu barat, lagu band, lagu dangdut gitunya, lebet lagu Melayu, wah lagu Arab. Nah, kaasup oge wirahma Sunda khususna jaipong. Eta minangka bentangna gitunya. Dina calung di variasi, dielaborasi, dikolaborasi sareng musik-musik organ tunggal jantan ngahasilkeun musik-musik anu endah gitunya. Tah
dina diantawis lagu-lagu upami nyanakeun lagu-lagu nu irahmana Sunda nya eta genre Sunda gitu nya. Eta teh sok nyoko kana sababaraha juru gitu nya. Diantawisna aya juru tembang calungan gitu nya anu dicanah ku Mang Darso, Hendarso. Tah aya kana tembang Sunda Nining Meida gitunya, tah aya Panano S gitu, tokoh-tokoh naon pop Sunda gitu tah. Nya dicomot di kiri kanan gitunya. Asup oge tina lagu-lagu klasik. Tah lagu-lagu klasik anu kapungkur mah memang bajing uncatnya lajeng aya deui tah aya deui anu rada fenomenal nya, rada fenomenal eta teh aya nu judul laguna teh Bambung Hideung. Tah eta mah memang asa rada luar biasa kitu nya. Tah da dugikeun ka aya stigma atanapi kapercantenan di masyarakat Tatar Sunda gitunya khususnya di Kabupaten Bandung. Duka ari di Kabupaten anu sejen mah nya paparin uninga Mang Aji tah. Omat dikoreksi upami lepat eta teh aya semacam keyakinan gitunya atanapi nya kepercayaan lah gitulah panginten. Upami digalindengkeun lagu Bambung Hideung eta teh osok kejadian hal-hal anu bersifatnya mistis gitu mainnya. Tah duka tah kajianna sapertos kumaha da teu acan aya katos panelitian anu memang tiasa ngajelaskeun secara empirik teu aya gitu nya. Akademisi boh ti mana wae simkuring milari paperna atanapi milari jurnalna gitu nya teu aya gitu, teu acan aya gitu. Paparinterang upami aya nya ti para ahli teu acan aya rupina mah. Mung katangen di tataran masyarakat gitunya aya eta teh nya keyakinan eta teh upami nguping lagu eta gitunya osok kasurupan kajan tenan eta teh duka secara psikis seperti kumaha nya eta numutkeun ahli psikolog gitunya seperti kumaha tah. Tapi memang eta kejadian di sabaraha tempat gitu nya. Mang aya oge nyakseni gitunya aya kejadian-kejadian upami aya anu nyunatan gitunya atanapi aya nu nikahkeun gitunya. Eta teh memang rada diistimewakeun eta teh lagu Bambung Hideung teh. Aya rasa kumaha was-was gitunya. Margi eta kejadian-kejadian anu kamari nya upami dipintonkeun eta galindengna lagu Bambung Hideung kejadian wae eta teh. Nya kasurupan teh anu pada akhirna mah eta acara teh jadi sok rada kacau gitu nya. Da jebang ngurus nu joget, jebang ngurus nu kasurupan. Gedeger, sasagrok gitu tah. Ayo nu menta beling. Pan eta nanggap jaipong, eta napi nanggap organ tunggal ada lain nanggap terbang eta napi nanggap naon kuda lumping gitu tah kadang-kadangnya. Tapi kejadian eta teh. Upami nilih kana syair gitu nya. Teu aya nu istimewa saestuna mah. Nya upami nilih kana syair gitu nya tak sapertos kitu tah. Bambung Hideung gitu nya. Da upami numutkeun dina kalimat-kalimatna nya atanapi dina kecap-kecapna eta nuduhkeun kana kapeurihna hiji wanoja gitu nya. Upami nu mawakeun wanoja gitu. Harapan-harapan nya anu agung harapan kahiji jajaka gitu. Tapi kawasna eta henteu kauntun tipung katambang beas teu laksana kapidurian anu pada akhirna nalangsa beak kadaek eta teh dina lagu eta teh kitu nya dugikeun ka aya bahasa
lamun teu kauntun tipung katambang beasnya naon cenah kalimatna teh matak paeh ngabale bangke mantak edan deuleuweungan aduh alah ieu alah eta teh nya lajeng anu dina bait anu lajengna eta teh nyagigir asa gigireun nangkarak asa luhureun asa hebat eta sairna ya dun tah kumaha nya pamenak wargi mangahi sadayana cobi di komen tah etanya eta teh pamenak cimkuring mah nya hiji wanoja kawasna kieu ye hiji wanoja nya kapentang asmara katarik ati ku hiji jajaka eta jajaka teh datang teuing ti manajolna jeung deui saenggeusna leosna teuing ka mana dak kiwari geus teu panggih deui kitu duka maot teh duka meureun rumah tangga di lembur sejen da teu tangtu eta teh kabarna teh teu maparin kabar teu carita tah sapertos kitu kawasna mah pamenak Mang Ayi sabab disimbolkeunna ku bambung hideung anu hartosna eta teh memang teu katangenan ti mana datangna eta teh bambung teh lajeng lamun leosna ka mana bambung teh inditna teh lamun diteang-teang ka mana lamun di susul-susul ka mana da eueuh apanan eta teh tah sapertos kitu kawasna filosofina kitu nya tapi naha bet jadi aya keyakinan di masyarakat ieu lagu teh seolah-olah ngonang dedemit nya ngonang jurig jarian tah eta anu teu kaharti ku simkuring gitu. Memang dina wirahmatna anu ku Abah Asep eta wirahmat teh wirahmat naon namina teh Prabu Dasamuka nya tanapi Rahwana lagam-lagamna teh kitunya lah upami Abah Asep ngawayang nyanakeun figur eta tah lagamna sok eta matak paeh ngabale bangke matak edan deuleuweungan aduh ala ieu nah kitu tah Abah Asep sok kitu gitu tah memang eta wirahma lagu eta sapertos kitu aya bet anu rada curiga simkuring nya eta dina kecap Banondari nu geulis ka wanti-wanti nu endah nu malih warna puputon kembang kadaton tah eta memang rada samar eta bahasanya saha atuh anu namina Banondari teh nu geulis ka wanti-wanti endah kabina-bina teh gitunya tapi malih warna tah ieu dabet ari jalma anu sapertos simkuring mah jauh ka malih warna meureunnan salin rupa eueuh iwati dedemit meureunnya anu kitu mah jurig jarian siluman gitu kawasna mantak meureun aya nu nafsirkeun yen bambung hideung teh eta teh salinan tina entitas tertentu anu memang secara metafisik teu tiasa dibuktoskeun. Jadi kekuatan mistiknya anu aya di lingkungan eta katarik ku kalimat-kalimat bambung hideung Banondari malih warna kitunya tah kawasna eta nepi ka kantos kajantenan malahan mah kerek sababaraha poe ka tukangnya eta kajadian nyata dina Jatuk Ramina pun alo tah anu wasana teh Herdiani Wulandari nah nikahna teh sareng Cep Andrian urang Tasik eta teh janten urang Majalaya engkeun carogena urang Tasik kita salam baktos ka urang Tasik nah, ieu kajantenan pisan kamari tah kacarios waktos harita hiburan teh nyiti antawis tabuh 10 kitu tah nya ti awal mah biasa we kitunya anu nya aya nu minton lagu kitunya lagu-lagunya raoseun lah
gitu elektun teh naon kitunya pami telepat mah lingkung seni organ tunggal natenya ada teman tuh organ tunggal saestuna mah panginten nya band sederhana gitu sepia mun telepatnya di lembur oge gitunya lingkung seni sepia tah nya ti awal mah biasa we teu aya kajantaran luar biasa estuning lunsur langsa gitu. Tapi aya keanehan kejadian nya eta aya nu nyuhunkeun lagu Bang Bung Hideung. Waduh. Atuh semuna ge si pamain lajeng si panyanyi teh kitu nya eta si biduan teh tos riakna tos rada benten gitu. Kawas aya hiji perkara anu memang rada teu panuju atanapi aya hal anu kedah dipersiapkeun ti awal keneh kitu tah. Sapertos kitu kawasna. Nya lamun cek bahasa keren mah dengan berat hati gitu tah, dengan berat hati anjeunna teh mintonkeun lagu eta ger we lagu. Tah. Nya kinten setengah menit aya nu majeng. Tah. Tapi nu majeng teh eta teh cariosna bade kaul, nya joget dah bade ngibing gitu, ngibingan lagu Bang Bung Hideung da saur simkuring oge Bang Bung Hideung memang raoseun kitunya dina kenangna tepak kenangna kitunya lajeng dina akor-akorna teh memang raoseun eta teh sok sanaos rada dinamis kitu tah. Tapi emang raoseun upami memang raoseun upami di ibingan gitu tah. Saterang simkuring eta jalmi teh da memang dulur keneh simkuring eta teh nya. Tara juga joget. Tara jauh ke ahli seni eta mah atuh da memang nya jalmi biasa gitu, sanes ahli seni, sanes aktivis seni, sanes praktisi seni gitu nya eta mah estuning tebih tina hal-hal anu berbau seni teh gitu nya. Tapi eta juga ngarengkenek. Jeung gerakanna teh awal-awal mah memang katabisna teu teratur gitu. Tapi katompernakeun mah bet aya gilek nya, aya kelid, aya gulipek gitu nya, aya pengabaran. Gitu tah. Percisnya kawas ahli jaipong. Heran simkuring oge. Eta gerak pananganna lajeng nurut mincak birahmana gitu nya. Heran eta. Tapi cek batur mah eta kasurupan eta teh. Sok sanajan simkuring can yakin kana hal eta nya. Nepi ka nu boga hajat teh harita kieu. Alah aing mah da aing teh lain ngondang terbang, cenah lain ngondang kalumping, da ieu mah. Bet kudu nyadiakeun beling sagala rupa, cenah kitu cenah. Memang edun eta. Nepikeun ka saperti kitu. Eta, waduh. Pakuketna eta. Nu ngaranna ngibing. Wah, hebat. Memang upami diukur ku jalmi-jalmi anu normal eta tos memang teu normal gerakan teh kitunya. Upami anu numutkeun tina paningali simkuring itu memang gerakan-gerakan teh abnormal gitunya. Tapi dah dina suasana gembira seperti itu mah nya ditampi lah saestuna mah gitunya. Kacobi nya upami aya pamendak-pamendak anu memang ngajelaskeun tina perkara-perkara khususna dina Bang Bung Hideung gitunya. Nah, memang aya fenomena anu luar biasa gitunya. Sareng upami di emut-emutnya ditinggal deui gitunya. Eta memang lucu pisannya, pikaseurieun saestuna mah gitunya bet aya lagu Sunda gitunya. Dari lagu-lagu nu sejen mungkin aya wae nya di daerah komo di Afrika gitunya sok aya lagu-lagu voodoo gitunya anu memang dispesialkeun dikhususkeun kanggo ngondang-ngondang dedemit gitunya jurig-jarian jeung sajabana. Kanggo kekuatan-kekuatan mistis. Tapi dari tataran Sunda mah teu aya hal-hal lagu komo distatuskeun kanggo ritual-ritual mistis seperti itu gitu. Teu aya gitunya.
simkuring ngaos sababaraha sumber oge teu acan meunang hal-hal anu sapertos kitu gitunya. Aya oge memang anu disakralkan. Eta berada benten memang aya lagu-lagu anu disakralkannya sapertos lagu-lagu penghargaan ka tokoh-tokoh karuhun sapertos Gending Pajajaran, Wangsit Siliwangi kitu tanya eta memang lagu-lagu aya kidung kitu anu rada dipandang disakralkan gitunya ku ahli-ahli seni teh gitu. Tapi upami bambu hidung mah lahirna kawasna kitu wae kusabab aya kajadian-kajadian fakta di masyarakat upami mintonkeun lagu eta sok kajadian kasurupan gitu tah. Kumaha tah apa menak wargi di lembur sewang-sewangan mudah-mudahan oge ieu teh janten bahasan anu memang kedah dibuar gitunya da ieu teh kaasup paradaban budaya Sunda keneh gitu tanya. Ya mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna carita-carita Mang Ayi gitunya kanggo wargi sadayana. Mudah-mudahan sakali deui wargi Mang Ayi cing dipanjangkeun usaha bari sehat, dijembarkeun rezina rahaja dunya rawuh akhiratna. Insyaallah disambung deui ka payun ku carita-carita Sunda anu memang lucu pikasirieun gitu tanya. Mudah-mudahan oge ngahibur ka wargi sadayana sehingga henteu pikun ku ngemut-ngemut mangsa ka tukang nyawang mangsa ka tukang otakna jadi segar kembali. Tah seperti kitunya. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ulah hilap di subreknya.